Oh, poho urang teh mau rek mah beas. Pada naon ece ieu ngagege moal beas. Arek naon maneh mah moal beas mana? Bukan urang teh kan fitrah kamari kariwa. Para boga ayeuna Allah ge ngamaklum meureunna. Pan teh posan lagi geus liwat. Kembalilah daripada henteu. Terus etek dipitrahkeun ka saha? Ka maneh atuh. Ba edan pitrah ka urang. Pada ka maneh mah bisa disodakokeun deui ka urang. Ulah ngomong wae keur tarimakeun ieu. Heuh atuh sok kumaha? Turutannya urang abdi nampi fitrahna Cemomon karena Allah Ta'ala. Babacaan deh maneh. Urang babacaan naon? Teu bisa mah Al-Fatihah tutupan niku sedekah Allah. Amin. Lamun nyaho ececan fitrah mah lain ngomong ti kamari, loba di imah tuh beas sembako. Hanya aing fitrah ku sembako gelo sugan. Nya Cemomon leres manya beras sembako dipitrahkeun. Nya kajen atuh teh sarua beas ieu. Burukeun tong ngomong wae burukeun disedakokeun ka urang. Gitu ning fitrah Cemomon mah nguntungkeun mun bisaan pisan. Ya heueuh atuh kudu nguntungkeun. Dia pang videokeun urang lah, pan urang arek miluan audisi. Audisi naon sih teh? Mung urang mah teh bisa. Tuh kaca nyai we. Alim Cemomon mah gayana berbahaya sok palalaur. Maneh mah meuni tararega ka urang teh, di teu ngadukung. Atuh diajar mah diajar goyang. Orang teh bisa ngajarkeun anak. Atuh nyobaan atuh praktekkeun heula. Gara-gara orang praktekeunnya. Ieu lain. Sadaka hanapkeun saeutik kitu tah. Ai maraneh teh kunaon? Garelo sugan.